Assalamualaikum, Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Purnamawati dina pangajaran basa Sunda kelas 7. Berdak kumaha damang? Mugia hidup sedayana aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Sapertos biasa satacan ngawitan diajar, yuk urang ngadoa sasarengan dumasar kana kapercayaanna masing-masing. Supados naon-naon ku urang dibika maksad tiasa kahontal kalayan lancar. Amin. Ngadoa sasarengan dikawitan. Amin rengse. Barudak dina pangajaran bahasa Sunda satacana hidup tos diajar tos mika weruh dina materi ngeunaan dongeng. Dina ngawitan wanganan dongeng, sajarah dongeng, terus aya unsur-unsur dongeng, terus naon deui terus aya ciri-ciri dongeng teh kumaha dugi ka papasingan dongeng. Barudak cobi ibu bade naros. Ari dongeng teh naon? Ayo. Dongeng teh naon? Cobi. Ibu bade naros kaidep dongeng teh naon? Dina materi ibu sataacana. Leres barudak. Ari dongeng teh cerita rekaan anu ngandung unsur pamohalan. Nah, cirina nyata ngandung unsur pamohalan. Ai pamohalan di teh nyata teu asup akal anonim teh. Nah, seperti gitu. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna barudak ibu bade medar kumaha prak-prakan ngapraktekeun dongeng gitu nya secara HD. Terus aya naon wae sih saat acan ngadongeng urang kudu nyiapkeun naon wae. Supados langkung talebna nya yuk urang diguar sasarengan dina ieu pangajaran. Nah barudak jadi aya syarat sukses ngadongeng cek Lin Samsuri. Nu kahiji aya urang kudu apal lalakon jeung tapis tapi parigel improvisasi. Nah tangtosna barudaknya urang kudu apal lalakon jeung tapis heula. Saacan urang mika nyaho lalakon urang kudu apal heula nya dina jalan caritana kumaha. Tah urang kudu nya tangtosna nya urang kudu maca eta dongeng. Tah erek maca erek di talar gitunya. Nah erek dibaca sagemblengna. Tah anu penting urang kudu apal karena eta jalan caritana. Sakan urang apal lalakon ti mimiti tepikeun ka akhir dina eta dongeng. Tah teras urang kudu tapis improvisasi. Nah naon atuh tujuanna tapis improvisasi teh? Nyata urang kudu parigel dina improvisasi. Nalika urang aya kasalahan gitunya, nalika urang teu apal dina tokohna nyata urang kudu bisa ngigelan eta jalan caritana ku cara urang kudu tapis, urang kudu parigel dina improvisasi. Nah sapertos gitu. Tah nu kadua urang kudu boga teknik vokal anu HD. Tanya tangtosna urang kudu miboga teknik vokal anu HD nya. Jadi suara urang teh kudu bentes nya a i u e o na ulah arab ap eueup eup ulah aga euge dina mawakeun eta dongeng teh sangkan dipikaharti ku panonton sapertos kitu. Nu katilu urang kudu apal karena suasana dongeng. Tah tadi teh ya deui ka nu poin kahiji. Tah urang amun urang hayang nyaho karena suasana dongeng, tah urang kudu apal jalan caritana nya. Tah lamun urang geus ngawasa jalan caritana, urang geus apal karena jalan caritana, tangtosna urang bakal apal karena suasana eta dongeng. Tah ulah tepikeun ka kuduna eta dongeng teh suasanana pikabungaheun, ari ku urang dibawakeunna pikasediheun. Tah ulah sanes kitu nya. Nah terus nya nu kaopat, urang kudu make ekspresi anu merenah. Nah ekspresi anu merenah teh maksudna nya tina lentongna, teras tina tetep panona, urang kudu netep gitunya ka panonton gitunya, urang teh kudu muser gitunya ka kenca katuhu gitunya, urang tepikeun ka tungkul bae. Nah eta ekspresi anu merenah. Tah urang kudu mawakeunana saluyu sareng tadi nu katilu suasana dina dongeng. Tah pami suasana pikabungaheun urang kudu mawakeunana pikabungaheun.
pami suasanana pikasediheun urang kudu mawakeunana pikasediheun oge sapertos kitu. Nah, lajeng nya barudak di dieu aya tah nu kudu diperhatikeun nalika minton ngadongeng. Nah, aya naon Bu? Nu kahiji ngagunakeun sora anu bedas. Tadi teh nya dina selain stacana tah urang kudu dina sorana kudu bentes. Tah jelasnya di dieu ge ngagunakeun sora anu bedas. Sora anu bedas teh anu jelas, anu bentes gitunya a i u e o na jelas, teu arap-ap eureup teu aga euge sangkan dipikaharti ku panonton gitu. Kaduana make kakacapan anu dipikaharti tangtos kedah make kakacapan anu dipikaharti ngagunakeun basa lancaran ulah bertele-tele. Nah katiluna bisa ngatur sora. Nah bisa ngatur sora diri teh maksudna bisa ngatur tempo tati luhur handapna sora aya titik aya koma sangkan ulah ditabrak wae ngalika ngadongeng teh. Tah tujuanana sangkan panonton bisa mikaharti karena jalan carita anu ku urang dibawakeun sapertos gitu. Anu kaopat ekspresi pasemon. Nah ekspresi di dieu teh urang teh kudu mawakeun jalan carita eta dongeng teh bener-bener gitunya. Tah dina mimik mukana pami basa Indonesia mah mimik mukana nya urang teh kudu saluyu kana jalan caritana kana suasana gitu. Tina tetep panona kudu muser gitunya panonton teh kakenca katuhu kapayun gitu. Tah teras sajeng kalima aya gestur eta gerak awak anu ekspresif. Nah gerak awakna kudu nyaluyukeun kana jalan caritana ulah tepikeun ka ajeg tuluy gitunya dimimiti jalan carita tepikeun ka panungtung teh gitu. Tapi urang kudu saluyu gitunya, urang kudu make pepeta anu aya dina jalan carita. Nah gitunya salajengna kudu improvisasi tadi teh nya improvisasi kudu urang kudu bisa ngigelan jalan caritana. Tanya nalika urang teu apal aya nu poho dina jalan caritana atawa dina tokohna urang kudu bisa ngigelan eta jalan caritana kalayan kudu pinter dina improvisasi. Nah gitu. Salajengna percaya diri jelas pami urang gitunya bade nyanakeun pami bade nyarios di payun gitunya di seueur jalmi tanya urang kudu percaya diri heula kuncina. Tah tujuanana naon atuh Bu? Tujuanana sangkan henteu demam panggung. Tah satacana urang kudu latihan heula palingan kaca sangkan teu demam panggung, teu aga euge pami engke dina nyandakeun dongeng teh gitu. Nah, sajengna di dieu aya contoh dongeng Sangkuriang barudak. Nah, aya contoh dongeng Sangkuriang mangga ku hideup nya didangukeun ya didangukeun kalayan saksama ibu bade nyanakeun dongeng Sangkuriang lakon Sangkuriang. Nah, ribuan tahun katukang wewengkon priangan dipimpin ku hiji raja anu kasohor adil. Tah ari pangresepna eta raja teh nyaeta kana Morosato. Nah, Morosato di leuweung. Morosato naon bae sabangsaning mencek, bagong, lutung, jeung sarupaning manuk mah sok miang diporo kura eta raja teh nepi ka nyamos. Tah ari dina hiji poe waktu keur aya di jero leuweung eta raja teh teu kiateun hoyong kahampangan barudak. Nah ari cai kahampanganana katandean ku batok urut duwegan. Nah di dieu nya batok kalapa urut duwegan. Teras nya kabeneran sajungna raja ini ninggalkeun eta raja teh tempat urut kahampanganana. Tekung sila aya bagong bika ngaliwat. Eta bagong teh ngaranna Wayungyang. Kabeneran bangun keur halap-hap hayang nginumnya teu sirikna garing ti koro eta bagong teh. Nya atuh nempo cai nguyum bang teh tur dileklek diinum ku manehanana. Anehna teu lila tidinya teu lila nginum cai urut kahampangan raja. Wayungyang teh tuluy ka kandungan barudak.
Malah telila ti harita Wayung Yang teh ngalahirkeun anakna jelema awewe. Ku saliwatari teh katenjo pikeuliseun eta budak awewe teh bubuhan anak raja. Eta orok teh tuluy diurus, ditatap, diusap ku Wayung Yang teh tur dibere ngaran Dayang Sumbi. Kacaritakeun geus mangkat rumaja eta Dayang Sumbi teh. Merdih ka Wayung Yang hayang ditupungkeun jeung nu jadi bapakna. Teu hararese deui Wayung Yang teh. Geuwat Dayang Sumbi teh dianterkeun ka karaton. Wayung Yang bebeja ka raja yen eta budak awewe teh taya lian budakna raja anu lahir tina cai kahampanganana waktu keur moro ka leuweung. Raja teh atuh langsung percaya karena omongan eta Wayung Yang teh. Tur ti harita keneh Dayang Sumbi teh pikeun cicing di karaton. Sagala rupaning hayang Dayang Sumbi dicumponan ku eta raja teh. Ari Wayung Yang mah mulang deui ka leuweung. Tah sanggeus sababaraha waktu ka tukang nya tuluy Dayang Sumbi teh sono kanu jadi indungna. Tuluy bebeja ka raja maksudna mah hayang nepungkeun Wayung Yang di leuweung ngan sanepenna di leuweung nya nyicingan hiji rangon. Cek pikirna Dayang Sumbi teh daripada cicing di rangon geus we urang teh sabari ninun. Hiji poe sabot keur anteng ninun si toropongna teh ragrag. Mangkaning eta toropongna teh keur dipika butuh pisan. Ngan ari pek turun puguh matak capek turun jeung hoream Dayang Sumbi teh. Antukna Dayang Sumbi teh ucap jeung kedal, "Sing saha anu bisa nganterkeun toropong ka luhur? Mun awewe rek dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki." Karek ge ucap can sadetik acan kurunyung aya anjing jalu nyamperkeun ka eta rangon yang nganterkeun toropong ka luhur. Atuh Dayang Sumbi ka cidareuwasna asa dibentar gelap didinya keneh. Da manehanana geus kagok ucap jeung geus kagok kedal. Antukna Dayang Sumbi teh kawin jeung eta anjing nu ngaranna Si Tumang. Teu kaburu papanggih kabagjaan Dayang Sumbi jeung Si Tumang teh manehna dibere katurunan budak lalaki anu kasep tur gagah nya dingaranan Sangkuriang. Nincak rumaja Sangkuriang mimiti resep moro. Saban indit ka jero leuweung anu jauh ti pamatuhanana, Si Tumang tara tinggaleun maturan. Saban indit moro tempona mulang teh tara nepi ka ngalincing jeung teu bebeunangan. Kituna mah aya turunan ti akina da pinter moro. Ngan dina hiji waktu mah basa Sangkuriang indit moro tasa satawan teh kawas geus arapaleun yen Sangkuriang teh keur ngadodoho nyawa manehanana. Da eta eueuh anu ngulampeng mangkaning harita teh dipesen ku Dayang Sumbi teh cenah, "Sangkuriang maneh kudu menangkeun hate mencek." Sabot keur ngajentul ngarasakeun kabingung teu sababaraha jauh tempatna Sangkuriang nangtung tembong aya bagong ngaliwat. Harita keneh Sangkuriang nitah Si Tumang pikeun ngudag eta bagong. Ngan batan nyebrut ngudag bagong Si Tumang teh laku tutuladenan kana suku Sangkuriang kalah bulak-balik ngelepotan buntut Sangkuriang ngelepotan buntutna. Atuh antukna Sangkuriang teh ambek keur mah ti isuk-isuk can bebeunangan. Ari ayeuna waktuna aya sato boroheun Si Tumang anu dititah ngudag kalah kacicing wae. Ari Si Tumang pangna teu daekeun ngudag teh lantaran apaleun yen bagong anu ngaliwat teh mitohatna indungna Dayang Sumbi nya eta Wayung Yang tea. Bakating ku ambek teu anta parah deui ngan gabres Si Tumang teh ditumbak
nepi ka paehna. Inget kana pamenta indungna anu hayang hate mencek. Teu mikir panjang deui atuh si Tumang teh dibelek di alah hatena. Ceuk pikir Sang Kuryang. Hate si Tumang oge teu beda jauh jeung hate mencek. Sang Kuryang nepi ka luas mateni si Tumang lantaran teu apaleun mun eta anjing anu satia maturan manehna saban moro teh aya liat bapana pituin. Tah basa ieu hal kanyahoan ku Dayang Sumbi yen Sang Kuryang luas maehan si Tumang teu katahan deui. Dayang Sumbi teh ambek asa dibentar gelap. Atuh Sang Kuryang teh ditakol sirahna ku Sinduk nepi ka bobologoran getih. Sang Kuryang punung. Cang! Aing dek ninggalkeun Dayang Sumbi. Dek ninggalkeun ieu imbah. Bur. Daya sia Sang Kuryang teh indit jidinya keneh. Ngalanglang buana. Ngalanglang ti hiji kampung ka kampung sejen, ti isuk jedur tepikeun ka peuting jedur, mahna tuluy miang. Ngan sabada Sang Kuryang miang, Dayang Sumbi ngarasahan jakal geus kalepasan. Tuluy be Dayang Sumbi teh masuk mujasemi ka Hyang Widi sangkan manehna dibere awet ngora. Nepi ka bisa tepung deui jeung Sang Kuryang. Sababaraha taun ti harita hiji poe ka tempat pamatuhan Dayang Sumbi aya saurang jajaka gagah datang ka Dayang Sumbi. Nah, eta jajaka teh katarik ka kagelisan Dayang Sumbi. Nah, Dayang Sumbi oge kitu deui kataji ku kakasepan eta jajaka. Batu turun geusik naik. Si jajaka purun ka Dayang Sumbi daek. Tak sarua kitu deui Dayang Sumbi oge purun ka eta jajaka. Atuh antukna dua eta teh jadi bebereuh. Hiji poe basa Dayang Sumbi keur nyiaran eta jajaka. Dayang Sumbi ka cidaruasna barang nempo aya tapak patu sagede buleudan sinduk dina sirah eta jajaka. Ras Dayang Sumbi teh ingeteun ka anakna nya teh Sang Kuryang anu sababaraha taun katukang ditakol sirahna ku sinduk. Teg weh Dayang Sumbi teh reuwas asa dibentar gelap eta didinya keneh. Dayang Sumbi yakin yen eta nu disiaran teh nyata Sang Kuryang. Nah, tuluy ngan barang eta hal ditepikeun ka Sang Kuryang, manehna teu percayaeun. Sang Kuryang kalah boga pikiran goreng. Eta mah ukur alasan sangkan Dayang Sumbi teu jadi kawin jeung manehna. Kulantaran Sang Kuryang keukeuh teu percayaeun upama Dayang Sumbi teh indungna malah kalah terus ngajak kawin. Dayang Sumbi teu biakeun akal. Heung, cenah daek dikawin. Tapi syaratna hiji. Maneh Sang Kuryang kudu nyieun parahu pikeun lalayaran dina waktu pangantenan urang. Cag pagawean teh langsung rengse rengsekeun dina waktu sapeuting. Ningang Sang Kuryang anu gagah sakti pamenta Dayang Sumbi teh disanggupan kalawan mepek baladna ti bangsa jin jeung siluman. Sang Kuryang ngamimitian gawe. Memeh wanci balebat ngabendung Sang Hyang Tikoro jeung nyieun parahu teh geus mah beres. Lantaran pagawean Sang Kuryang tereh rengse, atuh Dayang Sumbi teh mutar otak. Sangkan usahana teh digagalkeun. Dayang Sumbi merdih ka kabeh warga sangkan nutup pare jeung ngelebetkeun boeh rarang nepi ka hayam raung kongkorongok. Da disangkana geus datang waktu isuk-isuk. Nya harita Dayang Sumbi datang ka Sang Kuryang nipikeun beja yen Sang Kuryang geus cag usaha maneh gagal nepi dieu kulantaran ieu geus
surup geus datang panon poe. Nah, kulantaran sang kuryang ambek jeung apal yen Dayang Sumbi geus ngagagalkeun rencanana, teu anta parah deui parahu anu geus meh rengse teh ditajong ku sang kuryang nepi ka nangkubna. Eta parahu ditajong ku sang kuryang nepi ka nangkub teh ayeuna katelah nyaeta Gunung Tangkuban Parahu. Ari tunggul-tunggul kai anu dituaran ku sang kuryang keur bahan pikeun nyieun parahu teh ayeuna katelah nyata Bukit Tunggul. Nah, sakitu barudak dongeng ngeunaan sang kuryang teh. Ayeuna aya pancen kanggo hideep anu kedah dikerjakeun nyaeta mangga hideep analisis unsur intrinsik nu ngawengku tema nya naon tema anu ku hideep dibaca ku hideep didangukeun dina dongeng sang kuryang tadi teh. Nu kadua palaku katut watekna, katilu latar tempat, waktu, suasana. Tasung kaopat aya galur, nu pamungkas aya amanat. Nya. Nah, mangga diserat dina buku sapertos biasa, engke kintunkeun ka Google Form nu aya dina Google Classroom. Teu karaos pengajaran basa Sunda lekasan nu dieu, mugi aya mangpaatna sasieun sabeunyeun. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.